Bismillahirrahmanirrahim. Ala naha henteu istifhamu taubihin ari a teh eta istifham taubeh, pertanyaan bimakna mencela. Yadunnu nyangka yatayakonu tegasna ngayakinkeun. Saha ulaika itu aladina teh al-mutaffifin. Annahum kana saestuna ulaik mab'usuna eta bakal dihudangkeun kabeh. Ieu teh adalah surat Al-Mutaffifin ayat 4 merupakan istifham taubeh. Terang istifham taubeh. Istifham teh pertanyaan, taubeh teh mencela. Jadi pertanyaan anu hartina mencela. Cek Allah teh kieu. Ala yadunnu ulaika annahum mab'usun. Nah teu ngayakinkeun. Jadi yadunnu teh bimana ngayakinkeun nyangka teh. Nah teu ngayakinkeun itu si anu sok berbuat curang bahwa maranehanana teh bakal dihudangkeun deui, dihirupkeun deui. Ulangi kumaha pertanyaanna teh? Nah henteu ngayakinkeun itu si anu berbuat curang bahwa maranehanana bakal dihudangkeun deui, dihirupkeun deui. Pertanyaan sanes. Tapi pertanyaan lain bimakna Allah nanyakeun teu apal. Tapi ieu mah pertanyaan bimakna Allah teh mencela. Mencela teh naon? Nya mencela, ngagogoreng atuh. Menegur. Saha anu dicela ku Allah teh? Jalma anu kaasup al-mutaffifin, jalma anu sok berbuat curang dina nimbang, dina ngukur, dina naker. Tah cek Allah teh nah si anu sok berbuat curang teh teu ngayakinkeun kana ayana baas kitu. Nah anu sok berbuat curang teh teu ngayakinkeun bahwa maranehanana teh bakal dihudangkeun deui, dihirupkeun deui kitu. Nah itu pertanyaan bimakna mencela. Kos kieu we. Deal jeung paja teh ditanyaan pelajaran ku ayah teh. Tapi deal jeung paja teh teu naon, teu bisa ngajawab pertanyaan ti ayah. Maka ayah teh nanyakeun, kalawan nanyakeun mencela, ngaranna teh istifham taubeh. Kieu cah ayah teh. Nah deal jeung paja teh tara ngapalkeun. Nah itu kan pertanyaannya. Tapi bimakna mencela. Hartina mah bener-bener deal jeung paja teh tara naon, tara ngapalkeun. Jadi we ditanya teh pelajaran teh teu apal. Nah seperti jalma-jalma anu berbuat curang deh paja deh Alki. Bener-bener jalma anu berbuat curang teh teu percaya atawa teu yakin lah kana bakal dihirupkeun deui. Da lamun yakin mah sabada maot teh bakal dihirupkeun deui, bakal dihisab. Maka jelema teh si eta teh moal berbuat curang dan naon? Da sieun engke sabada maot dihirupkeun deui bakal diminta pertanggung jawaban. Matak sing yakin kana ayana baas, naon baas teh? Bakal dihudangkeun deui, dihirupkeun deui nu maot teh tuluy diminta pertanggungjawaban tentang amal perbuatan nu hade jeung nu goreng anu sok dilakukeun di alam dunya, keur hirup di dunya.